sawah ke domah paraban. Ya Pak, kayak di Paraban kurang. Ke hayam bisi kabuburit ambikeun nya. Ya Pak. Hei. Terponceng main ke mana? Rek ngajak layangan ke sawah, lupa layangan sih. Ayo atuh urang yang patang layangan ada. Geus teu boga suluh nya awak muriang kieu. Pak, kunaon sigana teh gararena awak itu? Jang muriang kieu awak bapak Sarekeun atuh, Pak. malikeun bintang 7 atuh ka warung. Mana diekeun duitna nang meuli? Ngana duit teh? Ya, Nah, dia hiji. heeh. Pak. Iya. Bintang genep teh. Aduh. Daek mah jang ngalas suluh atuh. Geus eueuh suluh. Sok Pak, orang ngasuh. Heeh. Kernawan maneh? Ulin serangan tatahekan deui. Keur koleceran mang pusing teu bayar wae. Meuje atuh sia mah. Wah, angin ku koleceran. Sudah. Nya eta mang ari cicing di imah dicarekan wae ku kolot. Geus wae nama bantuan Amang di sawah tuh ya. Atuh hayu mang. Mang teu ngarit Muhun jang. Bade ka marana? rekang layangan mang. Oh, kadenya ulah ngarusak galengan batur, Ya. mesti dicarekan ke tukang bogana. Nya mang moal. Mangga mang. Nya sok jang, mangga. Tulungan atuh. Jadi tunggu ada bawa pacul ku sia. Yang Amang teh kena ngelacai nya. Ya, mangga bang. Sok we rek mantuan mah bersihan lah galenganna teh. Ya, siap bang. Wah, himareunya. Pola caya nama Saat deh. Nah, aya penjelma teh euy. Daekan kitu bersih teh salah urang. Bae antep Keur naon maneh jang? Keur bebersih mang. Daekan. Daripada upagawan we di imah mantuan si Mang Ihin. Oh, tuh. Jang, amang rek ngawikeun deui ngaritnya. Karung can pinuh. Nya mang kenges ngaritna pinuh ke kari deui. Nya jang, ke amang kari deui. Nya sok mangga mang. Jang, mana ke naon? Keur ngorok. Antar orang ngasuh ya. Ayo sekalian urang ge euy.
5 was dulu. Oh, ayo bro tuh. Ayo. Jas. Woi. Itu benar, jas Heuh. Udah. Hah? Tekan. Heeh, tekan. Wah, loba mana nih dia? Mahi baru pino. Oi! Oi, turun! Walah. Mang. Ampun. Kebalik, coy. Mana, woi? Ah, itu Bang geus beres. Nu ieu deui suganya soal nu Mang Ihin teh. Mang, isi ngagokan. Oh, jangan lompatan. Diudag si Amang keur ngasuh lu. Hei. Cicing mana cicing? Aing tegenaheun ku sia. Aing keur ngarit ditinggang ku suluh. Pan urang mata apa Amang dia? Napa tuh, Mang? Alen teu apal teu apal nyeri sirah aing. Hampura tuh, Mang. Geus Mang ya ngewa. Heuh, geus lah ayeuna mah lah. Maneh duaan bantuan si Ujang ieu macul di sawah Amang. Nya tuh, Mang. Geus we lah ayeuna mah rang leanganna di dieu. Hayu. Ieu pangapungkeun lan urang. Urang ge narek toko heula itu. Burukeun. Pangapungkeun tuh. Teh manis tuh urang. Terus satu burukeun terus. Si Amal lengan urang jadi sobek. Hampura urang tadi ti soledat. Gantian kulang lengan maneh urang pake. Gaet. Bro apungkeun deui urang make, urang ngadu lah. Terus tuh luhur layana. Terus. Terus. Ngomong wae. Siapa jadi eleh budak. Pantesan satu ge. Si penat nih ke sawah urang ge. Tah, bandita. Oke lah tuh, Mang. Mana sing bener eta macul salah ini digitukeun. Nah itu budak make maculan di si emis. Panditah lagi di nu aing. Nah, sia kakak macul di nu si emis, panditah di nu aing. Hampura Mang da teu apa mete ieu sawah Amang, da Amang teu ngabejaan. Sia deui rek bejaan sawah aing. Naon ieu teh? Siap Tiweuh ka aing. Weh, maneh di kita marabdo mah kakak ulin di dieu. Kusi jam-jam diajakan lang layangan. Maneh makin ngajak anak aing deui. Urang mah teu apal mah.
Tungtosan we episode selanjutnya tong hilap subret subret subret